Jadi Oce tuh perlu 5 juta uang dah. Iya. Nih kebetulan nih, udah siapin ya 5 juta ya. Nih, ini uang perempuan ini. Maksudnya perempuan gimana, Kang? Maksudnya uang perempuan tuh uang beranak gitu. Oh iya, makasih ya Bang ya. Tapi ingat deh, bayarnya biar tepat ya. Iya. Ayo sok pamit dulu saya ya. Ya. Eta nu disumputkeun da bujur. Naon teu ieu mah ateul we atuh. Atuh. Oh. Duh, dagu saya panas sih. Terus di mana gitu, Kang? Ya, tas dengan milik. Aduh, tas gawe apa? Oh, abi mah ka dieu heula tuh nya. Ka mana? Kalbat heula. Enggak tuh sok. Teh hidang euy. Atuh natgan langsung nasukeun saya saat kita tas gawe teh. Waalaikumsalam. Mangga, kali heula. Kumaha, Pak? Ya teh petugas di ditu anu kamari anu kantos nyambut apa sih? Abi mah asa termaos nambut ka bapak acis. Wah, kira aku salah da aya di dieu asan mah yo etana. Bener aya tuh di dieu tah. Duka abi mah teu rumasa nambut acis ka bapak. Nyalahan meureun Pak. Ulah nagih ka dieu ah. Ulah kitu ah. Ari waktu nambutna mah manikot cirak ari di tagih. Barang mut bari ngamuk kumaha ieu teh. Da teu rumasa ka bapak abi mah nyenyemna oge lain ka bapak. Pan aya nu masihanana itu abi petugasna ieu teh. Duka abi mah teu rumasa ka bapak ngenyem acisna oge. Jelema-jelema ayeuna euy, kana nganyukna hejo, ari mayarna harerese, kawas leugeut cekal. Ya, ayo pindah ku laporan heula ka dunungan kalangan amukeun ngan ah. Laporan heula ah ke. Neng atuh nyahar-naharkeun saya tuh lah yang minum. Ah, pugas na ge eueuh beak. Nganyuk atuh hese teh. Mitara mere hayang kudu kopi, kumaha atuh. Mengegebet terus kerja teh lah. Rumah itu kan itu, rumahnya tuh. Itu tapi pantai dek ngaku itu tento. Ayo saya dah. Mesti turun tangan. Aduh, ini aya tukang harian ka dieu jaba aya nama duaan nagihna ogenan. Bakeur teu boga duit. Kumaha atuh nya? Kang, kayaknya abi hayang modal lah kuat. Modal we babeja ka aing. Wa itah yang nyatu. Awe teh boga rumah sapisan. Dasar kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tahu naon dia. Saya dua ngalut. Ya Mang Bah. Ya, Bu. Di mana teh? Aduh, ini bapak-bapak teh aya perjagi naon teh. Ari si ibuna kemana si ibu? Ibu teh nama teh bade ieu teh ka tutur lah. Limiteun saurang teh. Begini Bang, kemarin kan saya suruh Mang Udin ya suruh tagih ke sini. Katanya nggak merasa punya utang ke dia. Emang utangnya sama saya. Dia pinjem sama saya 5 juta. Nah sekarang udah jatuh tempo. Jadi istri saya minjem ke abang. Iya, minjem ke saya 5 juta. Tapi saya mah nggak rumah saya minjem, Bang. Bagaimana? Iya, emang nggak mau minjem, tapi kan istri abang yang minjem ke saya 5 juta. Tapi saya nggak suruh dah, enggak. Dia nagih-nagihnya. Ada. Tuh, kayaknya mah tapi pilona. Kapan saya berkarak datang di Jawa. Pokoknya mah, saya mah nggak mau tahu nih Bang ya. Pokoknya kalau nggak dibayar sama abah nih, utangnya 5 juta. Pokoknya jaminannya istri abah lah membawa sama saya. Aduh, ulah euy. Tah, kumaha lamun kitu. Lamun teu dibayar cenanya si abang. Istri abah dicanakan itu. Waduh, aja kumaha teh? Kumaha dibikeun mah. Aduh, ulah atuh kitu mah. Lembar ku gedena urang teh. Aduh. Orang ini mau kita buang aja, udah nggak ada gunanya. Ya, siapa. Kamu nak kena oe. Ya bisa dikecemuru.